Orang meringankan saja seperti itunya ditonsok di layanan jalan lalu teduki kajen paduli kumasia gitu bid'ah tuh siap baik pek ngomong bid'ah gogorokan daing merek muludan guys bu Saur Pak Bupati tadi maulid Nabi teh jadi wasilah Allah nemongkeun kasajatianana melalui Rasulullah lain cek bupati cek Quran ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida hai nabi inna sana kami arsalnaka ngutus anjeun syahida jadi syahid jadi bukti jadi saksi kebenaran Allah. Jadi lamun hayang apa benerna Allah tingali we Rasulullah. Allah Rahman, Allah Rahim, tingali we sifat Nabi Rahman jeung Rahim. Makana lamun ningali Rasulullah urang sok mauludan jeung maulidan, nu bener mauludan maulidan. Maulidan mauludan. Rek maulid bener, rek maulud bener, tapi kudu bisa ngabedakeun kade. Nabat bener maulid, maulidun mah isim zaman atau isim makan artinya memperingati tempat kelahiran Nabi jeung memperingati waktu kelahiran Nabi. Mata kurang ayakeun sok bulan Mulud Rabiul Awal eta teh memperingati maulid. Tapi urang mah teu cukup memperingati maulid, urang ge kudu mauludun. Ai maulud naon? Maulud mah isim maf'ul artinya objek nu diperingati ku urang sosok Nabi. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikeun uswatun hasanah. Nabi dicontoh ku urang. Gitu. Ulah muludana rajin, akhlakna tetep dirobah-robah. Nah, karek ku batur diserang, "Oh, da muludan rajin." Tapi kalakuanna anggar goreng teh sika Nabi, cacak-cacak muludan wae, kalakuanna goreng keneh, komo muntara. Bener teh? Oh, abi mah jadi sarjana teh nganggur, aja jadi sarjana nganggur. Jawab, nganggur-nganggur ge sarjana. Udah optimis hirup mah bener. Jilbab jangan heueuh dah, beli jilbab ge geuning teu bener. Cacak-cacak di jilbab teu bener keneh. Komo siap nu tara di jilbab. Jadi urang mah ringan we ngajawabna teu kudu riweuh-riweuh, bener teh? Cacak muludan diayakeun keneh ajengan rangkeun hikmah tina maulid Nabi nyaritakeun akhlak Rasul jelema masih keneh hese nyontok ka Rasul komo mun tara diomong-omongkeun acan leres teh pan iku kieu mah alhamdulillah tuh minimal ditiung heula pan ai muludan balik cara roplok deui satedah kapangi ku ai juga nyara rensol sia kan tara ditiung biasa mah pan ari balik muludan marajin muludan beureun mikir dan nyaho aturan Allah lamun hayang diakumat Nabi teh kudu kumaha Nabi manu tade lamun hayang diakumat Nabi cek bupati tade lamun aya jalma masih keneh sok sirik pidik jail kaniaya eta jalma can jadi umat Nabi manu tadi lamun urang welasan asihan deudeuhan naon daek ka dituna teh berehan nyaahan eta karek umat Nabi sebab Nabi mah kitu sifatna boro-boro ka batur boro-boro ka sobat boro-boro ka dulur ka batur ka kafir Nabi mah nyontohan akhlak anu heman bener teh leres teh jadi mun aya jalma nu sok sirik pidik jahil kaniaya cegekan belikan tekaopan dudupak rurumpak tepayaan iren pinastren nah eta jalma bohong ngaku umat Nabi nah bupati mah malah tegas tadi ongkoh ngaku umat Nabi ngaku beragama tapi gawe ngarugikeun batur jeung tatang ribut wae bawa aing masih curiga nu disemaku sia telin Allah gitu. Nah, lamun maneh nyembah Allah mah moal aya sombong. Begitu nyebut Allahu Akbar ge, eueuh deui nu akbar saenti Allah, nu gede mah Allah, nu agung mah Allah. Maneh nu sok nyebut Allahu Akbar eueuh nu gede leutik kabeh. Moal aya sombong.
bener. Allahu Akbar bener ngomongkeun gelang Allah. Ari sak gelo sih. Allahu Akbar juga nari. Gelang itu ngalikeun. Ya Allah. Akbar. Sami Allah. Beleman hamidah. Bina-bina kan dia cincin. Aja tuh mayunanya dadah. Tiba heula ketika enak aing dadah mah kieu di mana-mana teh. Jadi kieu sih. Nyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar na teh Nabi wir can tepi kana rasana, batak bahasana can nyeret kana rasana. Nu jadi aing-aingan antara bibir ucapan jeung hate. Begitu seorang badui datang ke Rasul semoga badui, ya Rasulullah, saya ini sudah beriman. Allah berfirman, katakan oleh Muhammad, can iman sia tamarana mah kitu karek Islam. Iman mah aya na hate, da bibir mah karek lipstik doang. Bener kan? Bener teh? Ya cerita riung ayeuna balik ti deui geus ka salon dikerok halisia. Saya teh ngomong wadul, ngaku beragama, halis dikerok. Saya teh diatur ku agama, teh kahirupan teh. Ngerok halis teh saya teh menang, gitu aturanana belegog. Lamun siap mung diatur ku aturan Allah, tong ngajedogna Islam, keluar si tina Islam. Dengan senang hati. Cek Allah, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Emang aing rugi sia iman, emang aing rugi sia aing, memang aing untung mun sia beriman kabeh, emang aing rugi mun sia teu beriman kabeh, kufur kabeh. Aing mah sia ibadah rajin mal untung cek Allah. Aing sia teh ibadah amal anak-anak miskin aing. Da aing mah geus beunghar, aing mah maha beunghar. Da ibadah maneh keur maneh, doraka maneh keur maneh. Lain gaya semanehna. Aku Allah kata geus dibere halis teh sakitu alusna ngajeler paeh. Ku siapa dipaehan? Ayo diganti ku halis palsu tato. Disulam aya goblok sugan hirup. Dibere halis bener ku Allah ku sia disulam. Sok semet nafsu kenawe ka dieu sia yang ngalawan kan cabok sekalian. Bibir yang ngadun ecek, ayo dioperasi, jadi ngadaun seureuh. Bibir yang ngadun seureuh, ayo direka-reka, jadi ngadaun jati. Doa yang nok sapotong, ayo disuntik-suntik, jadi nok kacingcalan. Susu yang neuh-neuh disuntik, ayo jadi. Ya kelong wewe. Istighfar sia teh maesaroh sia teh. La ilaha illallah ku aing dielingan ngaku umat Nabi muludan rajin, pengajian rajin diatur ku aturan Allah mumun. Atuh bajujuna aja perjalanan kamu bahagiakan suami mun aing salakina dikeprek. Saya tidak suka yang palsu gitu loh. Kajian rayun asli aing mah. Daripada nuhur balon. Dengekeun aing mah blak-blakan ngomongna poksang resep onang di tersep paduli teu onang deui aing ada payu ieu. Sebel atuh da kulikan kudu kieu ngomong teh poksang tadi leuleuleuh mah teu ngarti-ngarti. Cicing dina Islam teh aya aturanana, aya syariat, aya aturan. Mana nu meunang, mana nu henteu. Mata umat Muhammad asyidda wa 'alal kuffar. Ciri nu kahijina keras ka kafir. Lain keras ka kafir teh lain ngadudukan gereja. Lakum dinukum agama maneh keur maneh, agama kuring keur kuring. Eta anu disebut keras teh. Awewe muslimah mah kudu nyaho ieu nu meunang, ieu nu teu meunang. Ngareka-reka diri teh berlebihan lebay. Eta teu meunang nyai ngurus buuk disampoan ngame teu gimal alus. Pipi make lain beras on heula ulah ka beras on sia teh. Make UV teh UV. Ya ultraviolet. Kita kan make masker supaya henteu sunblock, make sunblock. Pakai sunblock kami teu ka eta halus teu naon melindungi tapi teu berlebihan.